La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Apun tenak kasadayana telat ya, menontosan sidang isbat dan akhirnya ditetapkan Syawal 1 Syawal hari Sabtu. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtazu jeung kudu narima beda aranjeun kabeh al yauma dina ieu poe ayyuhal mujrimuna he anu darosa kabeh. Kala ngadawu samuqatilun imam muqatil yang tazilu kudu nyingkah marane kabeh al yauma dina ieu poe minas solihina ti anu saroleh kabeh beda euy. Wa qala jeung ngadawu sabul aliyah ti abul aliyah tamayyazu kudu narima beda anjeun. Wa qala jeung ngadawu sadi imam sadi kudu bukti marane kabeh ala hiddati netepan kana sahiji. Wa qala jeung ngadawu sajujaju sajujaj in paridu kudu narima mencil marane kabeh minal mukminina ti reng-rengan jalma nu iman kabeh. Wa qala jeung ngadawu sadohaku sadohak innalikulli kafirin sanyana eta tetepikeun setiap jalma kafir baitan ari aya hiji imah pinnari dina neraka payadhulu tuluy bakal asup ya kullu kafir dalikal baita kana eta imah wa yurdamu jeung bakal ditutup non babuhu pantona yebet binari kuseuna payakununa tuluy bararukti ahlun nar fihi dina ye dalikal bet abadan dinas abadal abadi dinas salawasna layaro teu bisa nempo ye kullu kafir ahadan ka salah saurang wala yuro jeung moal bisa ditempo ye kullu kafir diisolasi yani ngamaksad Allah ya kullu ngadawu salota Gusti Allah taala ayyuhal mujrimuna he anu darosa kabeh kuntum bukti marane kabeh pi dunya di dunya masolihina eta babarengan jeung anu saleh kabeh wa kadalika jeung eta nya kitu deui fil qabri di kuburan kadang-kadang sok aya nu bareng wal kiamati jeung dina poe kiamah pal anak makari ayeuna taparroku kudu misah marane kabeh minas solihina ti reng-rengan anu saleh kabeh li anna masirakum lantaran sanyana pangbalikan marane kabeh annaru eta neraka wa masiruhum jeung ari pangbalikan mukminin mal jannatu eta sawarga pala tarauna maka moal nempo marane kabeh hum kaya mukminin abadan dina salawasna palamma sami'a tuluy dina samangsa ngadenge sal mujrimuna nu berdosa kabeh hadal kalama kana ieu caritaan tahayyaru tabaringung ieu kafirin sumatati tuluy datang sa zabaniyatu malaikat jabaniyah yafrokuna marisahkeun ieu jabaniyah al mujrimina kanu berdosa kabeh minas solihina tinun saroleh kabeh kapar kitu yuri saperti misahkeun pirang-pirang manuk minal jarodi tina pirang-pirang simut beda pisan payu proku maka bakal dipisahkeun sasodiku babaturan minal asdiko iti pirang-pirang babaturanana wal abau jeung pirang-pirang bapa minal auladi ti pirang-pirang anakna lamun beda agamana wajauju jeung salaki minal jaujati ti pamajikanana wal akhu jeung hiji dulur minal ahi ti dulurna palamma ra'au tulis samangsa ningali ieu kafirin hadil halata kana ieu tingkah bakau tah careurik ieu kafirin wa tadorru jeung DPDP ieu kafirin tapi percuma DPDP ge manfaatna wa qalu jeung nyarita ieu kafirin wa wailah aduh cilaka wa hasrotah duh nalangsa sumaya quluna tuluy nyararita ieu kafirin ya ayyuhaz zabaniyatu hai malaikat jabaniyah amhilu kudu nempokeun aranjeun kabehna ka kami hatta naro saingga ningali heula kami
wa yudiu jeung pamitan sabaduna saware diantara kami ba'don kanu saware deui paya danuna tuluy ngidinan ieu jabani alaum kaya kafirin bidillahi kalawan idin Allah paya da'u tuluy nyimpen sabaduhum sawarena ieu kafirin wajahu kana beungeutna ieu ba'du ala wajibat ala wajibadin kana beungeut nu sawarena deui silih cium wa baduhum jeung ari sawarena ieu kafirin ya dawe ta nyimpen ieu badu ya dai kana dua leungeun ieu badu ala unuki badin kana punduk sawarena deui silih rangkul sumayab kuna tulu careurik ieu kafirin ek perpisahan arba'ina dina 40 naona sanatan tauna wapi waktin jeung dina hiji waktu yakununa bukti ieu kafirin layakiluna eta teu berakal ieu kafirin tapi wapi waktin jeung dina waktu nu sejen tajiu bakal datang naon ukuluhum pirang-pirang akal na ieu kafirin saladar deui ala ruusihim kana pirang-pirang sirahna ieu kafirin wa bada dalika jeung dina sabadana ieu yabkun yunadi bakal ngagero sal munadi anu ngagero wamtajul yauma ayyuhal mujrimun kana lapad wamtazul yauma ayyuhal mujrimun palun nari makali naraka yadhabuna eta indit ya lunar ila tariqil yusra ka jalan anu beulah kenca aila tariqi jahannam tegasna kana jalan neraka jahanam wa alul jannati jeung ari ahli sawarga ma ila tariqil yumna eta ka jalan nu beulah katuh aila tariqil jannati tegasna kana jalan sawarga wa ruya jeung diriwayatkeun fil asari dina pirang-pirang asar naon inna ahlan nari sanyana ahli neraka yakununa eta bakal bukti alun nar salasata asnapin eta tilu pirang-pirang golongan suyuhin tegasna kaji pirang-pirang aki-aki wasubanin jeung kadua pirang-pirang pamuda wanisain jeung katilu pirang-pirang awewe wapil kodami jeung dina ti heula yadhabu bakal indit sasuyuhu pirang-pirang aki-aki summa subanu tuluy pirang-pirang pamuda summa nisa'u tuluy pirang-pirang awewe patahudu tuluy nyokot sa zabaniyatu malaikat jabaniyah arrijala ka pirang-pirang lalaki bilihum kalawan janggotna ya rijal di jaranggutan janggotna teh wan nisaa jeung ka pirang-pirang awewe mah bigodar irihinna kalawan pirang-pirang galerna ieu nisa ari galer teh tabuuk nu sok aya di dieu tadi betot ge di dieu palamma qorobu tuluy samangsa deukeut ieu ahlun nar ila jahannam kana neraka jahannam yaquluna tah nyarita ieu ahlun nar li zabaniyati ka malaikat jabaniyah amhilu kudu ngadagokeun aranjeun kabehna ka kami hatta nabki saengga rek cerikeula kami ala angkusina ka pirang-pirang diri kami saat tanina sawaktu rek jeung cerika diri sorangan payadinu tuluy ngidinan ieu jabaniyah lahum ka ieu ahlun nar payabkuna tuluy careurik ieu ahlun nar bukan syadidan kalawan cerik anu pohara bihai sutaji ku sakira-kira berjalan naon asapina tu parahu pidumu ihim dina pirang-pirang cai matana ieu ahlun nar bakat kuloba cai matana sumaja tuluy datang naon al khitabu hitab alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin cek Allah alam ahad nahan teu ngajangjikeun kaula ilaikum kamarane kabeh ya bani adam he anak adam alla ta'budu kana yen ulah ibadah marane kabeh asyaitona ka setan innahu sanyana setan lakum kamarane kabeh aduwun eta musuh mubinun anu tetela yakni ngamaksad Allah alam amurna teu marentah kaulakum kamarane kabeh ya bani adam ai bani adam Allah tattabi'u kana yen moal nuturkeun marane kabeh asyaitona ka setan bi maksiatillah dina maksiat ka Allah taala baina malur Allah wala ta'malu jeung moal ngamalkeun marane kabeh bi qauli syaitoni kana omongan setan fa inna ada wa tauma kasanyana permusuhan ieu setan lakum kamarane kabeh dohiratun eta nu dohir wa bayinatun jeung anu nemrat wani budu jeung kana yen ibadah marane kabeh ni ka kaula hada ari siratun eta jalan mustaqimun anu lempeng ay alam amur tegasna nahan teu marentah kaula kum kamarane kabeh antu tiu kana yen taat marane kabeh ni ka kaula fa inna najatakum maka sanyana ari kasalamatan marane kabeh pi taati amrina eta aya dina taat kana parentah kami walaqad adolla jeung nyata geus nyasar ke dieu setan minkum ti marane kabeh jibilan kana sabagian kasiron anu loba qara maca salul madinati ulama al Madinah wa asimun jeung Imam Asim jibilan kana lafaz jibilan ditasdidil lam kan tasdidil lamna wa mana jeung ari mana ieu jibilan al khalqu eta makhluk wal jamaatu jeung jamaah
ay adolla tegasna geus nyasarkeun minkum ti maraneh kabeh sayaitonu setan khalqan kasiro ka makhluk anu loba wa akhraja jeung geus ngaluarkeun ieu setan kum ka maraneh kabeh minat thoriqil haqqi tina jalan anu bener ilal batili menuju kana batil. Apalan takunu anahapa tuluy lam teu takunu bukti maraneh kabeh takiluna eta berakal maraneh kabeh mata tegesnan teu datang kum ka maraneh kabeh naon khobarun berita an hilakil umami tina ruksakna pirang-pirang umat as-sabiqati nu ti heula sababna teh bitaati iblis aku sabab taat ka iblis sumayu qalu tuluy dicaritakeun lahum kaya alunar idadan nau di mana-mana deukeut ieu alunar minan nari tina neraka hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun hadi ari jahannamu eta neraka jahannam allati anu kuntum anu bukti maraneh kabeh tu'adun eta dijanjikeun maraneh kabeh islahu kudu asup maraneh kabeh ka ieu jahannam al yauma dina ieu poe bima kusabab perkara kuntum anu bukti maraneh kabeh takfuruna eta kufur maraneh kabeh ayudkhulu tegasna kudu asup maraneh kabeh ila jahannam ka neraka jahannam bisababi kufrikum kusabab kufur maraneh kabeh di dunia lianakum lantaran sanyana maraneh kabeh kafartum eta kufur maraneh kabeh pia di dunia wa abattum jeung ibadah maraneh kabeh al asnama ka pirang-pirang patekong tapi si kain kafir teh wal kufaru jeung ari pirang-pirang jalma kafir yunkiruna eta lalin ka ieu kufar al kufru kana kufur henteu cenah ka ulama teu kufur wa ta'ata syaitani jeung kana taat ka setan wa yaquluna jeung nyararita ieu kufar wa kaera wallahi demi Allah Rabbana nun Gusti Pangeran abdi makunan teu bukti kami musyrikin eta nu musyrik kabeh tapi paing dadalika dina nalikana ieu yaqulun tangga dawuh sallallahu ta'ala Gusti Allah taala al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun al yauma dina ieu poe nakhtimu ngonci kami ala afwahihim kana pirang-pirang bahamna ieu jalma-jalma kafir wa tukallimu jeung bakal cacaritana ka kami naon aidihim pirang-pirang leungeunna ieu kufar wa tasadu jeung bakal nyaksi naon arjuluhum pirang-pirang sukuna ieu kufar bima kana perkara kana bukti ieu kufar yaksibuna eta migawe ieu kufar kana emak patakulu tuluy nyarita naon aya duleungeun akan datang hari mulut dikunci ta eta ceuk leungeun ya Robbi pangeran kaula bi ku kaula masaha ngusap ieu jalma wuzarul asnami kana pirang-pirang deretan pirang-pirang patekong wa taqulu jeung nyarita naon arrijlu suku bi ku kaula koma ngadeg ieu jalma ilal asnami menuju ka pirang-pirang patekong jadi sararaksi wa yaqulu jeung nyarita naon ar-rasul sirah jeung sirah ya Robbi pangeran abdi bi ku kaula sajada sujud ieu jalma lil asnami ka pirang-pirang patekong palamma tamat tuluy dina samangsa sampurna naon hal hujjatu hujjalaim ka ieu kufar amaro tamarenta sallallahu ta'ala Gusti Allah taala azabaniya ta ka malaikat jabaniya anitrohu kana yen supaya ngalungkeun aranjeun kabeh ka ieu kufar pi jahannam dina neraka jahannam patatrohu tuluy ngalungkeun sajabaniya tu jabaniya minhum tieu kufar bisiratin kalawan gancang asyara ta'ala pi asin kana 10.000 anu maksiat pi jahannam di neraka jahannam patahudu tuluy nyokot naon annaru seuneu neraka badhum kasawarena ieu kufar ila rukbatihi nepi kana tuurna ieu badu wa badhum jeung ari sawarena ieu kufar ma ila ausati eta nepi kana pirang-pirang cangkengna ieu badu wa badhum jeung ari sawarena ieu kufar ila ulkumihi eta nepi kana genggerongna ieu badu wa badhum jeung ari sawarena ieu kufar mayubroku eta dikerem ieu badu piha di nar sumata kuno tuluy bakal bukti naon annaru neraka alaim ka ieu kufar kal kubati eta seperti kubah dina pada ngaliputanana pamayab ko tuluy teu nyesa naon manpadun tempat tumerus tarujunu kaluar minhu tina ieu manpad naon anpasuhum pirang-pirang dirina ieu kufar kama seperti perkara ruyan riwayatkeun ieu manin nabi katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saur nabi yu'ti bakal datang birojulin kai jilalaki min alin nari tiali neraka naon kodo jami'i umrihi hukuman tina sakabe umurna ieu rajul bil isi dina kahirupan warohati jeung kasenangan
yani ngamaksud Kangjeng Nabi annahu sanyana ieu sirojul mutanaimun eta nu gaweni nikmatan pi dunya di dunya wa kana jeung bukti naon umurna ieu sirojul pirohatil isi eta aya dina kasenangan hirup wa sururi jeung tegasna kabunga ieu is ayatrohuna tuluy ngaralungkeun ieu jabaniyahu ka ieu sirojul marotan wahidatan kalawan sakali balikan pinari dina neraka tuluy sumayah rujuna tuluy ngalaluarkeun deui jabaniyahu ka ieu sirojul wa yaquluna jeung nyarita ieu jabaniyahu ka ieu rajul hal rohaitana ningali anjeun pi dunya di dunya rohatal isi kana senangna kahirupan payaqulu tuluy nyarita ieu sirojul wallahi demi Allah maroaitu teu ningali kaula pi dunya di dunya roha ka isin kana senangna kahirupan aslan sama sekali kapopohokeun ku peurihna panyiksa nasia poho ieu sirojul kula dalika kana sakabehna ieu roha biduhuliha ku asupna ka ieu nar marotan wahidatan kalawan sakali balikan fa'lam maka kudu nyawa anjeun ayyuhal aziju hei anu mulya inna dikron nari sanyana nutur naraka syadidun eta nu pohara pakaipatu eta kumaha haluman ari tingkana jalma ro'a anu ningali man paruya tuha mangkari ningali na yeun nar syadidatun eta nu banget pakaipatu eta kumaha haluman ari tingkah jalma yadhulu nu asup ieu man hakana yeun nar khalidan barina nu langgeng pia di yeun nar abadan dina salawasna palauna dorot tuluy lamun ningali sajabaniyatu malaikat jabaniyah ila ali dunya kali dunya marotan kalawan sabalik lahalaku tahtang turuksak ali dunya min haibatim tina haibana ya jabaniyah walau habat jeung lamun ngagelebuk naon rihun angin min riyahi jahannam tina pirang-pirang angin jahannam li ali dunya kali dunya lahalaku tahtang turuksak ali dunya min nit ngiriha tina bau amngina ieu nar atau jahannam walau wadoat jeung lamun nyimpen ya jabaniyah aglalaha kana pirang-pirang belengguna yeun nar ala rosi jabalin dina puncak gunung min jabali dunya ti pirang-pirang gunung ya di dunya ladabat tatang tu ancur ya jabal mislal milhi barina saperti uyah bil mai dina cai beak kabeh walau kotorot jeung lamun ngecelakeun ya jabaniyah ila dunya ka dunya kotrotan kana sakecelakan minaz zakumi tina zakum latakat darot tatang tu bakal kiruh naon maisatu ali dunya kahirupan ali dunya lidalika karena ieu zakum pama tu eta kumaha luladina ari tingkah jalma-jalma kana nu bukti naon libasuhum pakaianna ieu ladina wa ta'amuhum jeung dahareunna ieu ladina hada eta ieu zakum pangdur maka kudu ningali anjeun kaifa yakunu kumaha bakal bukti naon haluhum tingkahna ieu kafir kusiksaan-siksaan anu banget rekuman ke ruya diriwayatkeun an Nabi Darda ni Nabi sallallahu alaihi wasallam salato ngawasakeun ala alin nari ka ali neraka naon alju'u lapar wadabul ju'i jeung ari siksa lapar yakunu eta bakal bukti ieu adab alaihim ka ieu ahli nar asyadda eta leuwih banget min sairil adabi tina sakatarina pirang-pirang siksa payabkuna tuluy careurik ieu alunar wayat lubuna jeung nareangan ieu alunar atoama kana hakaneun patati tuluy datang sajabaniyatu jabaniyah ilain ka ieu alinar bidori kalawan dori dibere dahareun tapi dori naon ari dori teh wa jeung ari dori teh hasisun eta jujukutan fil bariyati anu aya di daratan ida kala di mana-mana ngadahar hu kana ieu dori naon al jamalu onta wa waqa'a jeung tumiba ieu dori piholkihi dina genggerong na ieu jamal mata ta maot ieu jamal rumput beracun payamutu tuluy maot ieu jamal paida kala tuluy di mana-mana ngadahar salunari alunara kadalika dori akan eta dori wa waqa'a jeung tumiba ieu dori pihulukim dina pirang-pirang genggerong na ieu alunar tolabu tanah reangan ya lunar maan kana cai kapelag meureunna payatuna tuluy ngadatangkeun ieu jabaniyah lahum ka ieu lunar bisurbatin kana inuman tapi dibere cai tapi lain sirup marjan naon atuh mimmain hamim tina cai hamim ari hamim teh naon ngaranna teh godogan timah gitu paida korobu tuluy di mana-mana ngadeukeutkeun ieu jabaniyah al masrobat kana inuman ila aqwaim kana pirang-pirang cangkemna ieu lunar
wadabat jeung ancur naon luhum wujuhim pirang-pirang daging pirang-pirang beungeutna ya lunar meleleh bakat ku panas. Wa waqa'at jeung ragrag min sidati aroroti dalikal mai. Wa waqa'at jeung ragrag ieu luhum min sidati aroroti dalikal mai tina banget panasna eta cai. Faida sarobu tuluy di mana-mana nginum ya lunar qata'at tabaka ragragan naon am'iahum pirang-pirang pejitna ya lunar. Bibutunihim dina pirang-pirang beteungna ya lunar payang duruna tuluy narempo ya lunar waya tadarruna jeung DPDP ya lunar tapi uhbuk kesina ila zabaniyati ka jabaniyah patakulu tuluy nyarita sa zabaniyatu jabaniyah laum ka ya lunar alam yatina teu datang kum ka maraneh kabeh naon nadirun panyingsieunan pi dunya di dunya payakuluna tuluy nyarita ya lunar bala kan tenan. Walakin lam nasma tetapi teu ngadenge kami kalama rusuli kana omongan pirang-pirang utusan walam nusaddiq jeung teu ngabenerkeun kami ka ya rusul. Patakulu tuluy nyarita sa jabaniyatu malaikat jabaniyah al ana ayeuna la yufidu teu mere paedah kum ka maraneh kabeh naon al jajuna rasula wa tadarru jeung DPDP sumaya tadarruuna tuluy DPDP ieu alunar ila malakin ka malaikat tadi teu berhasil ngolok ka jabaniyah ayeuna ngolok ka malaikat. Tapi palam yujib tuluy teu ngajawab ieu malak hum kaya alunar alfasanati dina 1000 taun. Faida tamat tuluy dina nalika sampurna non alfu 1000 yaqulu tanyarita sa malakun malaikat lahum kaya alunar innakum sanyana maraneh kabeh maki sunai tanu caricing kabeh pia di nar sumaya tadarruna tuluy DPDP ieu alunar aina pinah ngolokna ka Allah ilallahi ta'ala kalau ta'ala wa yaquluna jeung nyarita ieu alunar Rabbana nun Gusti Pangeran abdi golabat geus kalin di alaina ka kami naon sikwatuna pagawean goreng abdi sadaya wa kunna jeung bukti abdi sadaya kauman eta kaum dolin anu sasar kabeh. Rabbana nun Gusti Pangeran abdi ahrid Gusti ngaluarkeun ka kami min hatina ieu nar. Pain udna tulamun balik deui kami kana doraka pain atasanya kami dolimuna eta nu darolim kabeh menyesal yani ngamaksad ieu musannif musannif yakni ngamaksad ieu kafirin in fa'alna lamun migawe kami maksiatan kana kamaksiatan ba'da dalika dina sabadana ieu adab pa udhilna tuluy diasupkeun deui abdi sadaya wa udibna jeung disiksa abdi sadaya bian wa yada bi jahannam ku pirang-pirang warna siksaan jahannam sumaya jiu tuluy bakal datang naon al hitabu hitab minallahi ta'ala ti Allah ta'ala ba'da alfisanatin dina sabada 1000 taun. Kumaha ceuk Allah isau kudu repeh maraneh kabeh pian tong ngomong wasya tong ngaraloba bae cicing repeh wala tu kalimuna jeung ulah ngomong maraneh kabeh ai uskutu tegasna kudu repeh maraneh kabeh piari nar wala tatakallamu jeung ulah cacarita maraneh kabeh nah paina makasanya ieu nar laisat eta lain ieu nar maqam masualin eta maqam permintaan wa kunu jeung kudu bukti maraneh kabeh dalilina eta nu hina kabeh bu daan barina nu jauh min niti kaula wa bada dalika jeung dina sabadana ieu kaul layak diruna teu kadarugal ni alunar ala takallumi kana cacarita wa takunu jeung bukti naon aswatum pirang-pirang sorana ieu alunar ka aswatil hamiri eta saperti pirang-pirang sora keledai payakununa tuluy bararukti ieu alunar mahrumina eta nu dihalangan kabeh min jamil khairati tina sakabeh pirang-pirang kahadean wa'lam jeung kudu nyawa anjeun ceuk musannif ayyuhal ajiju hei anu mulya annahu kana sanyana kalakuan la yumkinu eta teu kongang wasbu jahannam nyipatan jahannam bi kamalia kalon sampurna ieu jahannam pakai payum kinu atuh kumaha kongang nun al muksub cicing pia dia jahannam saatan dina sawaktu waruya jeung diriwayatkeun ani nabi katampi ti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna narakum sanyana seuneu maraneh kabeh nu sok dipake nyeungeut rokok di dunia hadihi anu ieu jujuna eta mangan saukur hiji juj min sab'ina tina 70 naonana juj anjujna min nari jahannam tina seuneu jahannam wa narukum jeung ari seuneu maraneh kabeh hadinu ieu qad tupiat eta nyata dipareuman ieu nar sab'ina kalawan 70 naonana barotan balikna meunang ngeuman 70 balik
Summa urijat tuluy dikaluarkeun ieu nar ila dunya ka dunya waruya jeung diriwayatkeun fil asari dina pirang-pirang asar lau anna wahidan lamun sanyana ari nu saurang min ahli nari ti ahli neraka uhrija eta dikaluarkeun ieu wahid wa turiha jeung dialungkeun ieu wahid ila jaupin nari dunya kana jero seuneu dunya dialungkeun kana seuneu dunya lana mata tangtu sare ieu si wahid pia dina naru dunya da ngeunah teu karasa panasna bisa istirahat sab'ina dina 70 naunana sanatan tauna ieu bakat ku panas-panasna seuneu neraka layang qolibu malik ieu si wahid min janibin tina hiji gigir ila janibin ukhor kana gigir nu sejen moal karasa bayung ya moal ngarasa teu betah we mau usik malik gitu min kamalil istirahati tina sampurna istirahat bakal tertidur pulas piha dina yeuna dunya ada muga ngariksana ka urang sadaya sallallahu taala Gusti Allah taala wa yakum jeung karanjeun kabeh minatina yeunar bilut pihi ku kawelas Allah wa karomihi jeung kabageuran Allah cekap sakitu lah anggo namatkeun insyaallah wengi enjing sakantenan takbiran aya nu komen teh bisi tadi baca Muhammad Ubay Badar hadir haji alhamdulillah. Leh Saleh A ngiring ngaos ya Saleh teh orang Bantennya. Rijal Maulana assalamualaikum ngapunten lujeng ang doana ngaosna bagaina kegiatan amin ya Allah ya rabbal alamin. Sonitial Garuti madep ngalogat hadidin cecanar hadir alhamdulillah. Cekap sakitunya wallahu alam bisawab. Rabbi bana bima alam tanah Rabbi alimna aladiyam Rabbi pagina wa pakiyalana wa qurabati lana bidinina tawassalna bitalumi tawassalna bitalimi antar zuqanal wasi'a wa antar zuqanal